Di Binjai balik sekolah. Di Binjai, mainnya balik sekolah saya di Binjai mainnya tangkal jauh tadi gituan. Salam dari Binjai. Sepi amat ya lembur. Parah sukanya makhlukna. Kurang malah ini malah. Neng, di mana? Di Binjai Melicau. Salam dari Binjai. Goblok sama ditanya teh, nggak balik. Masalah buat lo. Itu sih ada, tanya kalian nanya sih ya. Dasar jomblo karat. Etas ya. Dasar betina gede seletik yang diculik kan budak sekolah kene untungna. Yo jangan can kopi ya. Neng, siang di mana? Di Binjai balik sekolah. Di Binjai, mainnya balik sekolah saya di Binjai mainnya tangkal jauh tadi gituan. Salam dari Binjai ke Karak. Ada siapa nih lu tinggal aing teh balik sekolah pakai seragam. Kalau met tuh neng saya tengah jawabnya menisih sanghor kebucin yuk. Muah bosen. Kok bosan sih beb? Bosen lah, naon aing ngani jajanan promo ujung energen hunkul segi budak kos-kosan. Ya saya teh alhamdulillah ku aing di jajanan sakit oge nganuhunkeun saya teh ya batur mah kabogona dibere naon cing antimo komik saya teh. Mabok goblok geus aing balik. Aisyah rekaman aing masih mah di ditu tadi teh saya teh keluar di dinya tolol. Atuh teh siang alangan jalan nyawa aing balik. Boga awewe lieur teu boga awewe tante gip be aku aing. Be lieur aing. Duh mananya alamatna? Coba ngarana liur deh, nenggelis glowing ke bina-bina. Teh, bade nanya. Naon mang, ayo mang buka kabogo. Ih bodo amat deh nanya eta gimana nanya alamat. Aduh, jadi malu aku kirain teh nanya udah punya pacar apa belum. Ih kepedean. Iya, rek nanya alamat si nenggelis ke bina-bina apal teh? Oh, eta mah ratu kampung di dieu mang. Ih bodo amat, urang mah teu nanya eta, mun nanya alamatna. Sugan we amang hayang nyaho. Jauh keneh mang, di dieu mah di ditu tuh. Oh gitu. Hah, gitu. Mun ada kuning ayeuna dianterkeun. Bener ya dai kanterkeun. Ah, bener. Sakuru, kiri tunjukkeun jalanna. Goblok gawe teh ah. Ayo lah. Kasar bocil zaman ayeuna tidak berpendidikan. Jada. Man, Aisyah sorangan mo ay. Naon sangaledek aing. Teu ik tengah ledek. Da emang kenyataan. Ih, sia pika sebelen ngomong teh. Man, tapi dah nyakal aing bobogohan teh. Hanya akal. Nyakal dari bala. Sia ku aing tepokeun we mun geus boga bikang ku aing tonggengkeun tah harapan banget sia. Sia mah meni emosian kalau mah da aing mah heureuy sia teh. Kopi wah mending ge. Ngopi. Aya angin naon sia ngajak ka aing ngopi? Iya tah, anginna beuteung ku kurubukan angin duduk pada lompatan dah. Sia we lah. Nah itu ngopi lah. Serius ya? Aing mah bobodo sia heueuh ayo ngopi. Ka aing cerita mayar deui lah. Sia mah moal atuh pan aing nu ngajak nage. Bener ya sia? Moal mau mana nu mayar. Gitu atuh. Oke sip. Ayo atuh lah. Ayo. Yuk, bro. Cenah jauh kene. Nyang jalan jauh mama. Yang geus mana? Eta imana? Oh iya. Ikum. Oke. Aya mah geruan saha pa dieu jeung lagi hareupeun. Ah goblok yang kita tadi di kono. Nya itu untuk nanti kembali we ieu mama. Sini jeung saha eta? Nyang geus mana paketna? Lah, ini. Ibu nih, Kak. Ini suratna. Ya, lu nih ngaji mah mau ke belah mana? Tuh, tinggal lurus ka ditu. Gaya jelema arek emok ka eta ngaranna Bang Emok. Oh itu. Mama. Ih, aing teh karek nepi, ieu surat si Ujang deh. Sakalian sekalian capek gitu dulu. Kemana? Ya mau beli kopi katen kali laki ya teu pirang beli kopi katen Cihiro tadi dia deket.
heula sia ya naon. Naon? Iya. Itu di Kang Sia aya nu ngapelan laki. Waduh, sia teh tong merek hoak, sia teh berita hoak nu balik kita teh mana mungkin ya si Neng mah bobogohan cuman aing tak cinta mati. Oh no. Sama serius aing mah teu bohong. Mana merek boneka jeung surat di ka Neng. Nu balik eta mah nya wawanianan teu apaleun aing tah. Teh terak baheulana di kadek aing. Heuh da sia mah teu nerak di kadek ge da pedangna kodol, can diasa. Coba bungkus diasa buntung tang si rahasia. Sia ulah gandeng bisa-bisa reputasi aing hancur ini sebagai jawara. Makana saya ngelmu jeung ka luhur nepi ka gelo So dinajis aing ngelmu kudu nepi ka gelo. Ya aing mah murni dilindungi oleh Allah tuh teu terak aja. aing ku bedog mah. Kemasia we lah. Sia kopi teh mana? Poho aing da aing buru-buru da kaburu nepo si Neng jeung si lalaki eta. Terus aing di dia nungguan sia tadi salila-lila yang naon Kadewe lah kopi mah tinggal meuli deket. yang geus anter aing yuk karena itu kan sia teh bobogohan nih gerbek kumaha we cuman Di mau jadi ya ngopina ayeuna teh. kedai lah bobogoh aing lebih penting ayo bisa anter aing Udah. panggil aing teh lalakina sakeun Bara-bara wae bosku tukang es mending nggak es bete panas. sama aing keur emosi kieu es Yang ke sampurna bos, ke saya bos, juga dia. Aduh salah tuh bos. Mahayo belum putus cinta teh. Nyeri anjir. Jadi, bos. Si Coneng tuh. kebenaran tah sabarkeun Ayo sabarkan atuh. Ya Allah, cing putus ya Allah, cing putus gelarana. bisa mana sih ngalakin lu ke mana nganterin mana nu apel Ngapelan. laporan ke orang Eta mah tukang paket. paket ayo sih ngaku mana Jadi teh bohong sih mun kitu wae geus lah aneh lu gue lah geus nyangges mah sia we. Nu pentingnya sia mutuskeun aing pasti nyesel. wah nyesek aing mah loba anu ngantri ka aing awewe Ih, nyangges putus. poe diputuskeun sekali rek eta kalau putus beneran ini Ya kunaon ceuring. aing diputuskeun cuma teh aing ngajak putus teh mau diputuskeun di neng nih Aduh, siapa aneh, saya nu mutuskeun, saya nu ceuring. ya ini teh orang yang lalaki itu Ya geus ayo lah. Cek GS-nya. si neng putus Sama kumaha sih, engko matan jagoan cenah keur baheulana, putuskeun awe mewek. ya yun di bau kele teh Tah iya lalaki Jang. oh iya ayo bring oh jadi sia anu ngarebut bebek aing teh Bebek. ya kunaon ya jelema siapa boga nyawa sabreje ngapelan ayam bebek aing Udah mengantarkan pakai tungku. balasan sikat mang tuh Siap, bosku. Si Ari kan bukan tukang paket. oh jadi eta nu nganyang ka imah sia teh beb Iya, eta mah tukang paket. tukang paket Sia teh ieu jeung nganterkeun surat di sia. surat-suratan ieu kala oh iya mah Google AdSense beb aing bisa menang duit capek di ieu mah beb Babe sia jeung aing geus putus. beb Naon? Penting kalau sia jeung aing geus aing salah paham eta beb iya beb hampura aing salah alamat salah alamat lepat tapi pokoknya sia jeung aing geus putus titik. beb ih balikan deui beb teu ka Cibitan Anjir sinetron eta mah ya. Hoi, makan tuh cinta. Iman gara-gara sia tuh aing diputuskeun bebek aing digantung sa kok aing Iman Mau balik Bang, makan Bang.